Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng tepang dangu deui sareng mangkince. Alhamdulillah kanggo dinten ayeuna tiasa nepangan deui. Satacana dipedar simkuring nganuhunkeun kana tos like, komen sareng subscribe-na nya atur nuhun. Atuh di mana wae ayana mugia dipaparinan kesehatan sareng digampilkeun dina milari rezekina, amin. Masih nyarioskeun wadal Pak Mungkas bagian ke-10 nya. Ieu karya Mang Nyarira sanaos basajan oge. Mudah-mudahan wae janten hiburan. Kumaha lajengna ieu carios, mangga urang kawita. Tadi Kang waktos akang teu acan dongkap aya sababaraha kajantenan Kang anu aheng di dieu teh Kang. Aheng kumaha kitu Nyai? Akang penasaran. Nya Kang, kawitna ti pawon aya swanten Kang, sapertos nuju masak manehna teh. Nanging waktos disampeurkeun teu aya sasaha geuning. Teras waktos si Eneng ameng diburuan saurna teh ningali murang kalih Kang gugupay ka si Eneng. Teras dicaketan kalah lumpat ka pengker, tapi waktos diudag tos teu aya Kang. Nya salajengna tadi nya satacana magrib maksudna teh Kang kakuping sapertos aya nu nyauran ka abdi, tapi pas dipilari ka mana-mana mah teu aya Kang. Jalmina teh Badri ngahuleng sanggeus ngarenge carita di pamajikanana. Cek pikirna, wah bener kitu nu cikeneh dicaritakeun teh teu aneh ari kutu teh mah atuh. Sabab ieu imah geus lila kosong tangtuna oge meureun loba makhluk anu ngeusian. Tapi sugan wae atuh moal nanaon cek manehna minangka salaki nu bageur, manehna embung mere sikep kitu anu bakal ngajadikeun anak pamajikan si Yeuneun. Eta mah raraosan Nyai panginten. Piraku Nyai siang-siang aya jurig onaman sarengna deui atuh. Mana aya nu kararitu zaman kiwari mah. Aya dina ayana oge meureun. Tenang bae aya akang pan ayeuna mah Nyai. Tos atuh ulah dipikiran teuing nya. Cek Badri gadekeun hate nu jadi pamajikanana. Ih ari akang ieu sieun atuh da Kang, sieun da eta deui meni asa nya we aya. Tos Nyai atuh ayeuna mah mending urang hayu nyayogikeun tuang atos lapar akang teh yeuh. Panan Nyai sareng si Eneng teu acan tuang sanes ieu teh. Oh mohon Kang nya duh hapuntenna wae. Nanging mana Kang sayogieunana ieu teh da teu aya nanaon geuningan Kang. Urang milarian wae di pawon Nyai nya. Manawi aya atuh anu bisa diolahkeun nu tiasa dituang. Panan saur bisumi oge di dieu mah aya. Di anu aya wae cenah anggo bae lebar cenah kitu pan. Oh nya atuh Kang, mangga pami kitu mah. Geus kitu mah tuluy bae Badri jeung Nyi Otih ngoloyong ka dapur dituturkeun ku Neng Hilmah satempina di dapur. Tuluy bae
kukuratak neangan nu bisa didahar kumanehna katut anak pamajikanana kabeh rak dipukaan eueuh nanaon aya oge kecap jeung saos wungkul eta oge kadaluarsa jiga nama. Duh Nyai Gening tayana naon ieu teh nya kumaha atunya yeuh. Mohon Kang kumaha atuh Kang ari geus kieu teh duh bingung Nyai teh Badri ngahulang kituna bari garo-garo teu ateul manehna bingung kudu kumaha jeung kamana neangan dahareun anak pamajikanana tangtu geus lapareun. Sabot kitu kadenge aya nu ngarewos kana ceulina Badri. Akang buka pago Kang anu dihandapeun meja kompor atuh Kang cek Nyimas Layung Sari geus aya digigireun Badri. Kadenge kitu mah bari jeung asa-asa Badri terus wae ngoloyong ngadeukeutan meja kompor. Tuluy muka pago tetela didinya geus nyampak Indomie sadus endog jeung beas mimitina mah Badri rada hameng oge sabab ti tadi mah basa mukakeun pago teh eueuh nanaon. Sanggeus inget yen awewe nu ngaharewos tadi teh bangsa siluman tangtuna oge atuh meureun ku kasaktianana ngayakeun sakabeh eta teh geus kitu mah teu loba calatur deui tuluy emih jeung endog dikaluarkeun dina pago. Alhamdulillah Nyai, alhamdulillah aya emih sareng endog mah ieu teh Gening. Syukur lumayan. Anya nya Geningan Kang aya. Alhamdulillah tembal Nyi Otih paromana marah may bakat ku atoh sok atuh Nyai ngerasakeun sementawis mah urang ngami heula we nya jangan mah enjing deui bae. Da kumaha Gening aya beasna kitu oge nya nyarita kituna teh bari ngareret ka Nyimas Layung Sari nu direret unggek imut ngagalenyu tetela Nyi Otih mah teu bisa nempoeun ka awewe lian iwal ti dirina. Sanggeus kitu mah deui uluh dasakan ku Nyi Otih nu marasak jongjon wae bari ngarobrol teu nempaweun yen di luhur kitchen set aya budak leutik kituna nu keur ucang angge bari sarangah serenge. Budak leutik nu aya di luhur kitchen set terus bae nempokeun nu masak mie sakepeung mah manehna surungah serengeh wae nembongkeun huntuna anu ranggeteng. Nya Kang bos daman pupus cenah Kang nya tadi wengi saurna teh Kang leres eta teh Kang cek Nyi Otih kituna bari ngocekeun mie. Muhun Nyai akang oge tos terang tadi enjing bade ngalayad akang teh kaditu nanging kumaha atuh kabujeng Nyai sumping. Oh kitu manawi akang teh teu acan uninga maksudna teh kitu Kang. Uninga akang mah damang naon saurna Nyai eta teh bos daman teh cek Badri api teu nyaho kituna. Dan teu sakitna naon cenah Kang
nyaeta ngadadak bae pupusna teh. Badri ngan ukur mesem wae ngadenge katerangan ti pamajikana manehna mah geus nyahun atuh kunaon nu ngajadikeun maotna bos Daman cek gerentesna. Anjeun mah teu nyaho nyi, mun kurang-kurang pangjagana mah meureun salaki anjeun nu maot teh nyai, tapi alhamdulillah geuning masih ditangtayungan ku pangeran sabot keur kitu kadenge aya sora guludug ngageleger tarik ituna disusul ku hujan turun ti langit meni ngagebret di luhur kadenge sora angin ngaguruh pating gelebug Nyi Otih jeung Neng Hilmah pating purungkut sieuneun. Ari Badri mah tenang bae katepona ku kituna sabab manehna geus nyahoeun yen kaayaan alam samodel kitu teh minangka tanggara yen aya bangsa siluman kituna surak mapag jalma nu geus sulaya kana jangjina. Tenang Nyai, tenang dilebet bumi atuh ieu teh tong keung tong nineng kan aya akang di dieu cek Badri ngupahan ka pamajikanana nu keur memangna borangan. Otih mah ukur unggek bari mesem tuluy ngangkat mih nu geus asak nya saterusna mah dieurih-eurikeun kana mangkok nu geus meunang nyiapkeun Badri. Sanggeus kitu mah tiluana ngariung di tengah imah ngadalahar mih di endogan sajaroning dahar teh ari hate Badri mah ngahelas nempo anak pamajikan teh meh-mehan meh moh wae ngadaharan mih panas kituna teh badi ditiupan sagala katara pisan laparna teh uyuhan atuh kukitu teh mah ti isuk can maranggihan sangu barang dahar tadi diri waktu warungna bisumi ngan eta ge ala kadarna pisan. Hampura Nyai gelis hampuranya akang teh rumasa can bisa nyenengkeun hampura gelis Bapak can bisa nyugemakeun kitu garentes hate Badri dina waktu harita. Sawatara eta kaayaan di luar imah teh matak pikeungeun bae hujan ngagebret kacida badagna dibarung ku angin pating gelebug teu eureun nebakan tatangkalan nepi ka ting pelenod siga nu rek kerungkad langit mongkleng kurilap pating baranyai ditempas ku sora guludug nu pating jelegur patembal-tembal jeung geledeg nu pating jeleger. Sedengkeun di teras imah katembong aya makhluk hideung jangkung badag awakna pinuh ku bulu matana bolotot hurung untuna sihungan dina sirahna aya tandukan horeng eta teh genderuwo salah sahiji memedi nu ngagege di eta tempat. Eta imah memang kaasup imah kolot geus lila di jieuna mimitina mah aya imah gedong di wewengkon eta geus sabaraha kali gonta-ganti nu bogana. Ayeuna dibeli ku Pak Anwar eta oge teu dieusian cenah ngan saukur wae dijadikeun investasi wungkul tapi tiap bulan sakali mah manehna sok datang kadinya Pak Anwarna sanajan teu ngendong oge pikeun ngarawatna mah dipasrahkeun wae ka bisumi
sok dititah purah sapu jeung ngahurungkeun listrik deui nyiram kekembangan dititah sarean oge embungeun alasan mah cenah ari ku kitu nyieun dagangan hese kulila na dekosongkeun mah munasabah wae lamun eta imah jadi angker dipake sayang jurig memedi jeung makhluk goib lainna. Di jero imah nu ngaemih geus rengse sanggeus kukumbah wadah mah tuluy ngariung deui di tengah imah tapi atuh baranggek diuk ngadadak lampu parem ngajadikeun kaayaan mongklek mutaradin teka tempo curug acan cek pariba sana. Aduh Kang sieun Kang sieun gening aliran Kang ieu teh nyeuk Nyi Otih kituna bari leungeunna teh uyap ayap ngarampaan Neng Ilmah enya Nyai akibat hujan gede panginten ieu teh duh aya gardu sugan anu kabentar rupina mah kitu ayeuna mah caricing wae nya ulah kamarana. Mohon Kang cabi teu aya lilin ieu teh nya kumaha atuh Kang ieu teu aya Nyi sareng di ayana ge meureun teterang di mana nyimpenna sakieu pan paroe kieu Nyi sabot keur kitu Neng Hilmah ngajarit wae Mimi Mimi kunaon Neng ieu kunaon aya nu nyepeng Mimi kana pandangan Neng atuh mi menigeunyal tembal Neng Hilmah kituna teh nangkep pageuh ka indungna sedengkeun di gigireun Neng Hilmah mah budak leutik nu tadi ucang angge di luhur kitchen set keur nyerengeh seuri sabot keur kitu ti belah kamar mandi kadenge aya sora cai nu dikocorkeun tina keran disusul sora nu keur mandi sing keceburna cai eces pisan kadengena kuno tiluan Mimi sieun sieun atuh mi cek Neng Hilmah mingkin wae murengked Badri leungeunna ngaragamang ayeuna mah rek nangkep anak jeung pamajikanna tapi sadar yen imah eta aya pangeusina lian ti manehna. Sabot nu tiluan keur paungku-ungku di pipir imah aya katembong nu keur aclok-acokan boeh bodas semu koneng kalotor ngabuleun kana sakabeh awak jeung sirahna ukur beungeutna nu katempo panonna nu dekok nempokeun kanu aya di jero imah sedengkeun dina parang liang para mah nu aya di dapur ngadadak aya nu bijil mimitina mah sukuna heula lila-lila mah ngajelegadeg jeung awakna ngan eta makhluk rupana teh siga nini ngan beungeutna pikasieun panonna bolotot buukna rewag-rewig letahna panjang lelan ngan nu matak aneh mah susuna meni gede sarta ngagarayot kituna aya kana sameterna digle eta makhluk lempang ka tengah imahkeun susuna nu gede oyag-oyagan sarta paadu persis wae siga lato-lato kituna kaulinan zaman
ayeuna. Terus aya wae mun. Sakabeh makhluk nu araya di dinya hiji oge eueuh kanu katampoeun ku Badri mah nyaotih jeung Neng Hilmah mah tong boro dina kaayaan keur poe kitu cacakan keur caang oge moal aya nu katenjo da puguh atuh makhluk goib eta mah nu karasa ukur ting puringkak sabulu-bulu wungkul nu tiluan. Tapi beda jeung Nyimas Layung Sari katembongeun kabeh oge kumanehna mah barang nempo nu rek ngaganggu gancang wae ngadeuketan ka Badri kituna laju ngaharewos. Akang ngalih Kang ka kamar garwa sareng mulang kalih akang piwarang nyepengan kana pananganna akangnya teras akang nyepengan ka Nyai nya geus kitu mah teloba tetanya Badri manehna geus nyahoeun yen pangna Nyimas Layung Sari teh nitah tangtungna aya hal nu teu beres nu matak tuluy bae manehna nitah ka anak pamajikan nana seperti nu diharewoskeun cikeneh ku Nyimas Layung Sari. Hayu Nyai urang ka kamar wae ayeuna mah sieun Kang nya Mimi sieun moal naon hayu atuh nya atuh Kang sanepina di jero kamar Nyimas Layung Sari teh kalesotkeun cekelanana tina leungeun Badri tuluy manehna ngaharewos deui. Ayeuna mah Kang langkung sae sakulawargi karulem Kang nya omat ulah kaluar ti kamar sateu acana hurung ieu lampu ayeuna Nyai bade ngarengsekeun heula nu di luar aya nu sesukaeun geuning Kang akang aya di dieu teh ceuk Nyimas Layung Sari kituna saenggeus kitu mah teu nungguan deui Badri nyarita tuluy Nyimas Layung Sari ngoloyor kaluar ti kamang ing eng wae waktosna seep. Aduh mohon waktosna kabujeng seep insyaallah enjing atanapi pageto tiasa dilajengkeun deui dina seri ka 11 nya muhun mangking ce ngahaturkeun wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ca